Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Baraya. Biar teh ejona sieuna reng-rengan teh jauh tutung ti pentas hadieu. Angkat jam 7, enjing dugi ka dieu jam 2 siang. Ieu pilari pemandanganana ka warga Jawa Barat khususna anu aya di daerah Tasik, Semarang, Garut. Tekeng hilap. Dongkap ka ieu tempatan nyaeta Gunung Demang Ciawi Ciawi Tasikmalaya ya. Bojong Gambir. Oke, murah meriah, guys. Mung 2000 murah tapi bukan berarti. Oh, ditaekeun bieu cenah pada aya Ciona ka dieu nyaho loba duit. Ciona jadi 10.000, biasa 2.500. Tuh. Oke. Aduh, pakai lipstick. Hai guys, perkenalkan lah hiji-hijina kru Gandung Sinareng fans nanya. Fans itu namanya. Oke. Ayeuna urang si paling kiwa. Saha ieu namina? Angkeun Nabi Abi Iwan. Kevin. Wow, Kevin Roberto. Anjing. Rau, kurang geningannya sok ngarau kieu tah. Rau nu kitu maksudnya. Dahan suruku pun bisa dana rau. Nah, eta bisa jadi rau. Aya bobogohan rau. Oh, tah kitu ayeuna urang lanjut. Hei, maneh ngaranna saha? Kang Uyut. Kalau olahraga nya. Gitaris Andi Kakangan. Vokal di terminal gitu. Tahun. Oh, hai, mana ngaranna saha udud wae? Enggak kenal kamu. Lihat guys, tadi teh pinjam duit 5.000 ke Melicai. Tahun kenal sama tuh. Ayo kenal dulu. Kamu Jaka Perwiro ya diganti sekarang. Kamu mau udah dari saha? Rauk. Rau bubuk. Oke. Next, iya, yang ini fansnya ya. Bukan fans tapi calon suami. Nah guys, kalau calon jadi ya, yang jadi pun udah cerai. Tepangkan saha namina? Ateng Rumuk. Oh iya, Ateng Banar Jarami. Karena jebung tapi mainnya mah. Oh, gantos na kana jebung. Hai, kamu saha ngaranna? Nami Abi tepangkeun Abi asalna ti Tasikmalaya. Nami Abi Asep Rante. Saya Rante. teh naon? Teh kehidupan teh makanan. Ya, matak disebat Asep Rante teh tadi mangkat ka dieu Rante na pegat. Si anjir. Kang Asep, gaduh sabaraha hiji? Bulan. Pamajikan sabaraha hiji? Abi teh gaduh pamajikan teh neme 2 tah ayeuna manawi ayeuna di tempat wisata bade milarian deui mama muda. Itu maksud dikasih teh. Iya nyetan kawing teh naon. Oke, aya urang ka dieu teh karena aya cukang lantaran nanya eta si Akang itu. Hei Akang, maju Kang. Hei. Akang itu teh anu teh masihan tuang ka urang. Aslina orang Kisii. Anjeuna menemukan cinta sejatina orang di itu. Di Cipompok, desa mana Kang? Mekartani, Kecamatan Singajaya, Garut Selatan. Oke. Tuan rumah, Kang Titis. Nah ini Kang Titis, katanya titisan, batu wangi, batu jajar, batu ali, batu namanya. Batu wangi. Oke, ada yang nanya sama Ona. Katanya Kang Awing sudah nikah belum? Udah ya, Awing? Punya berapa, Kang Awing? Istrinya menikah. Ada rencana mah 5 ya teh. Aduh mah, itu teh naon balonku. Iya, ini dia teh udah nikah, punya anak 2 ya. Ini balik kumaha sih? Oh iya guys. Pikiran motor. Guys, jujur ya, jujur. Motor aing mogok ke kumaha ya. Aduh. Kita selaku kru butuh perjuangan pengorbanan. Nih, Kang Awing, Bana Bitu, ditanya teh kunaon Kang Awing, Ban Bitu.
Geus 8 bulan ona. Kajoro di jalan ona sepeda motor uing. Engke urang unjukkeun keindahan alam Gunung Lembang, Gunung Lemangnya. Demang, Gunung Demang. Gunung Demang. Eta guys. Guys pikiran balik bingung teh kudu kumaha ieu balik. Elep eueuh angkot lumawona, motor mogok, ongkos tegablek. Naik Grab aplikasina. Kamu kita lawir. Nah tuh ya teh nya aya nu narok. Ngobrol. Ari sutradarana saha namina. Tos tertera dina eta teh geunya. Lumayan titik sama macam nah. Jadi sutradara mah rada cerik oge gitu ka sutradara. Cerikna teh ku hawok. Sagala dibabat ku maneanana. Heeh nya bagi-bagi nya. Ya, Bagi naon? Ya, ayeuna mah kameramen sutradara. Oh, iya. Anu ngedit sutradara kene, anu ngupload sutradara kene. Iya teh. Anu neraktir ngan can aya. bener. Padahal traktir teh itu bandrok-bandroknya, mereka bandrok-bandrok di sausan ngeunahnya bae keridok. Kan pernah dong. Mungkin sama traktir. Air rupiah nu masuk tiket saha mayar. Coba. Ini teh mayar ada bae terus kena gratis gitu. Eta teh tugas bener nama tugas sutradara. Oh, eta teh. Lantaran buat sutradara na berhalangan dina masalah saya bersalangan. Sutradara teh cenah alasan tadi ventaan tadi kona mana teh keur ieu tiket ngomongna kieu ke heula ona. Aing poho ieu pin dompet sabaraha kitu polana gitu. Bro naon sih? Gelai. Halo Beb, Lur. Oh, majikanna telepon. Tangsi turung. Anu nya. Bapak sini bro, orangnya itu. Aku itu apa ya? Pasti kemudian Tadi anak. Kawin ditanya-tanya sama itu salah orang pernah sila nyaritakeun kamarannya tapi mudah-mudahan poho deui nya. Iya, yang poho deui. Orang kan ke merantau di Bandung, dari sana di Gede Bage, Jalan Muhammad Soekarno. Saya gini hafal meureun. Apaan nu bacimol? Perempuan. Gawe pan pas sore. Heeh, lu. Gawe lah gawe di mana? Kan heula goblok di sana. Gawe jadi lain. Orang balik gawe berarti. Terus Sebab pas pentopannya kan lampu merah otomatis beres. Dari dinyatakan aya nu menta-menta nunggu tapir teh geuning bapak-bapak. ya. Juga teh benar singkat. Itu kan ngesot lembangna teh. Esok sekalatirannya orang teh boga 2000 kreditan pamana 1.800 aing Karena tadi sereng siap. Pas itu kan saya mobil bak mawa anjing masak teh geuning. Oh, ada bukan yang Saya juga udah takut sudah. Wah, yalah. Takut. Dari tanah si anjing itu teh kan lampar luka kumas di tanah. Kaget kan. Kaget pas hareupeun anu musafir eta. Oke, terus kumaha cenah? Kok eta musafir ngaseng lumpat tuh kan teh bener. Pengkor teh cepat lumpat lucu teu. Garing. Tah, di dia ge boga carita masalah lampu merah teh ieu nya. Kejadian teh. Kejadianana mah ti kamarinya ti Garut bade carita. Dari mana ke kota? Aneh ti Garut ti Banjarwangi, bade ka Bandung gitu. Maha. Pas di stopan Soekarno Hatta abi bingung gitu. An Soekarno Hatta di sarua atuh mun cicing teh nya. Bingung dia teh bingung. Bingung. Saya bingung. Wah, yung sama bingung. Nyeta bingung. Terus kumaha cenah? Bingung nanti abi teh nanya kanu gigireun Kang bade ka mana? Abi bade ka Cijerah asuh tujuan cing teh nya. Ari ieu cing teh lampu merah ngantosan naon? Nyeta abi teh ngantosan lampu hejo cenah gitu, paneta teh nuju lampu merah. Heeh. Ngantosan lampu hejo Datang. tah pas datang lampu hejo eta si Akang kalah init. Nah, Abi teh bingung. bingung. Bingung oke cing teh batur anu nungguan lampu hejo tapi kalah init. Lucu tak? Wah, nya. Ya, loba nu nanya ka Ari Ona bekas salah kieu teh boga 12 salah kita. Januari, Februari, Maret, April, Mei pokona bulan hiji pokona. Itu. Boga budak boga karasep 2 bujang.
Boga bapak sabar hiji nya hiji ari bapak mah anjir. Boga bapak sabar hiji cenah kitu. Teuing nanyakeun bapak onah teh nanyakeun bapak budak teh bapak non. Ari budakna mirip saha ya? Oh, duana mirip teu mirip onah pokona mah kitu we karate nya. Neng ngawira wae nih, cantik-cantik. Mana Mina? Rahma. Kerja tuh Kak Om. Alimah kolot. Hai, kamu Imas? Bukan. Kalau gitu kenalan dulu. Nama saya Rahma. Ora, Jaka Perwira. Iya. Lihat teh manis. Kayak berdia. Dari kemarana neng? Mereka payu nak. Biasa kenalan. Males ah. Neng, sekedap. Ya, nu hiji deui Pak deh. Males. Deh. Itu daerah naon Mina? Daerah Tasikmalaya. Oh, kabupaten nama Tasik. Desa naon itu? Bonjong Gambir. Oh, itu naon Mina itu daerah maksudnya tempat ieu teh naon lokasi teh? Gunung Demang. Gunung Demang. Geunin orang Gunung Demang teh meuni sararan sih geunin. Oh, itu desa naon nih? Namina. Nah, ada meni dongeng nanya dari desa Bonjong Gambir. Kabupaten Tasikmalaya. Neng, terang seueur tukang naon? Tapi tukang macu. Tinggal di buku teh kedoran. Ieu Neng nya nepangkeun. Ada jurig. Tinggal lah Kang, urang mah abi jurig. Lain abi jurig, gunung jurig. Anak aing jurig atuh. Neng hari capena geus sayang ada eta emang sakit skincare 7 pagi anggar ada bulukan. Itu cai wudu eta. Neng, motor mah cai wudu teh 3 kali teh mah satak we kirta anu. Bulukan. Amat tukang balon ngaliwat. Neng rabi neng nepangkeun neng. Amina pajoga saputra ieu. Ya Allah. Ya. Sanajan luhur puncak gunung, legana biru sagara, panas menterangna panonon poe, demi kabogoh mah rela. Sanajan hujan dordar gelap, angin puyuh keur lilimbungan, moal ku euyeung moal mundur, moal miris ku panas tiris. Sanajan luhur puncak gunung, legana biru sagara, panas menterangna panonon poe, demi kabogoh mah rela. Sanajan hujan dordar gelap,